Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamil aqidah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Hayu orang teraskeun deui hanca garapan baca kitab Kasifatu Sajana. Ayeuna dina halaman ke-7 masih dina pasal rukun Islam. Ayeuna hanca garapan dina bagian warobi uha anu ieu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Warobi'uha jeung ari anu kaopatna tina khamsah saumu Ramadan. Saumu Ramadhani eta puasa di bulan Ramadan. Wa fuido jeung dipardukeun ieu saum fi Sa'bana dina bulan Sa'ban. As-sanata saniyah dina taun anu kadua tina hijrahna Kanjeng Nabi. As-sanata saniyah dina tahun anu kadua minal hijrati tina hijrahna Kanjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Pasoma maka puasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tis'a kana salapan tis'a Ramadana kana salapan pirang-pirang bulan Ramadan. Wahidan kana sabulan kamilan anu sampurna. Wasamaniatan jeung 8 nawaqiso anu kurang. Wasamaniatan jeung kana 8 nawaqiso anu kurang. Tanbihun ari ieu hiji pangeling-eling. I'lam kanyahokeun ku anjeun anna Ramadana karana sanyana bulan Ramadan ghairu munsoripin eta henteu narima tanwin alias isim ghairu munsorip lil alamiyati karana alamiah. Illa in kana angin lamun bukti naon al muradu anu diperdih atawa anu dimaksud bihi ku itu Ramadan kulla Ramadanin eta saban-saban Ramadan min ghairi ta'yinin tina henteu nangtukeun. Wa idza urida jeung di mana-mana dimaksud bihi ku itu Ramadan naon dalika itu kullu Ramadan suripa maka ditanwinan ieu Ramadan li'annahu karana sanyana Ramadan nakirotun eta isim nakirah atawa umum maknana. Nakirotun eta nakirah. Wa baqaul alifi jeung ari netepkeun huruf alif wa nuni jeung huruf nun azzaidataini anu panambah duanana layak tadi eta henteu nyuprih ieu baqau alif man ahu kana nyegahna Ramadan
minasarpi tina narima tanwin, kama seperti perkara qala ngadawuh hukana itu ma saha Sarqawiyu Imam Sarqawi, qala parantos ngadawuh saha Abul Qasim Al-Hariri fi kitabihi dina kitabna Abu Qasim binti Lailah nyaeta kitab binti Lailah min bahri rojaji bari tetep dina bahar rojaj. Wa minhu jeung eta tina isim goer munsharif ma'ari lapad jaa anu datang ieu ma ala fa'lani netepan kana wajan fa'lana, ala fa'lana netepan kana wajan fa'lana, ala ikhtilafi bari tetep ngabedaan pa'i, ala ikhtilafi pa'ihi bari tetep ngabedaan papiilna ieu fa'lana, ahyana sakapeung atawa kadang-kadang. Takulu ngucapkeun anjeun mirwana kana lapad mirwana ata kirmana, mirwana ari mirwan ata eta datang ieu mirwan kirmana ka aki kirman. Warahmatullahi ala Usmana, warahmatullahi jeung ari rahmat Allah ala Usmani eta tetep ka Sayyidina Utsman. Pahadihi maka ari lapad anu tilu uripat eta dimakrifantkeun ieu hadihi lam tansharif maka henteu narima tanwin ieu hadihi. Wama jeung ari perkara buktina isim ata anu datang ieu ma munakaron bari dinakirohkeun min hatina ieu hadihi surif maka eta ditanwinan ieu ma. Qala parantos ngadawuh saha Abdullahi Al-Faqihi, Syekh Abdullah Al-Faqihi, aywa min ghairi munsorifi tagasna tina isim ghair munsharif al-alamu ari ngaran, al-mazidu anu ditambahan pi akhirihi dina tungtungna ieu alam, alipu naon alipun alif wa nunun jeung nun, al-jai anu datang ala wazni fa'lana netepan kana wajan fa'lana, musalasal fa'i bari dibaca tilu wajah, musalasa bari dibaca tilu wajah, musalasal fa'i bari dibaca tilu wajah dina papiilna. Kamirwana seperti lapad mirwana, wa kirmana jeung lapad kirmana, wa usmana jeung lapad usmana. Pahadihi maka ari ieu salasah in kusida eta lamun dimaksud bihaku ieu hadihi naon ata'rifu ma'rifat bil alamiyati ku sabab jadi alam, lam tansharif maka henteu narima tanwin ieu hadihi liwujudi illataini karena ayana dua ilat, kamarortu seperti lapad marortu kamarortu bimirwana sepertikeun lapad marortu bimirwana. Wa in kusida jeung lamun dimaksud bihaku ieu hadihi atan kiru kana naon atan kiru nakiroh suripat maka ditanwinan ieu hadihi li zawalil alamiyati karena leungitna jadi alamiah atawa ngaran. Takulu maka
takulu ucapkan ku anjeun rubba mirwanin laqituhu ruba mirwanun laqituhu bil jari wa tanwini ba mirwanun loba kaki mirwan lakitu manggihan kuring hu ka aki mirwan bil jari kalawan dijerkeun wa tanwini jeung ditanwinan mirwanin. Kola ngadawu saha Usman bi Tuhfatil Habibi dina kitab Tuhfatul Habib wa inna masumiya jeung pastina dingaranan naon hadis syahru ieu bulan bihadal ismi ku ieu ngaran buktina Ramadan li'annahu karana sanyana ieu syahru makhudun eta menang nyokot minal romdi tina lapad romdi wa huwa jeung ari romdi al ihroku eta ngaduruk li romdi dunubi karena ngadurukna pirang-pirang dosa pihi dina ieu sahru ai ihrokiha tegasna ngadurukna ieu dunub Qala ngadawu saha Ahmadul Mukri Syekh Ahmad Mukri fil misbahi dina kitab misbah wa Ramadanu jeung ari lapad Ramadan ismu sahrin eta ngaran bulan kila dicarioskeun sumia dingaranan ieu sahru bidzalika ku ieu Ramadan li anna wad'ahu karana sanyana nendeuna ieu sahru wafaqo eta ngakuran ieu wad'u aromdo kana lapad romdo wa huwa jeung ari ieu romdu siddatul hari eta banget panasna wa jam'uhu jeung ari jamakna lapad romdu Ramadanatu wa jam'uhu jeung ari jamakna lapad Ramadanatun eta lapad Ramadanatun wa armidau jeung lapad armidau tabsiratun ari eta hiji tabsiroh atawa penoropongan. Qala ngadawu saha Ahmad Busni wa qad kila jeung nyata dicarioskeun asomu ari puasa umumun eta aya puasa umum wa khususun jeung puasa khusus wa khususil khususi jeung aya puasa khususil khusus. Pasaumu maka ari puasa pasaumu maka ari pal umumu maka ari puasa umum kapul batni eta nyegahna beuteung wal parji jeung parji ankos disahwati tina maksudna sahwat atawa kahayang. Wal khususu jeung ari puasa khusus huwa ari ieu eta khusus kapus sam'i eta nyegahna pangdenge panguping wal basori sareng paningali walisani sareng lisan wal yadi jeung panangan warijli jeung sampean wasairi jawarihi jeung sasesana pirang-pirang anggahota anil asami tina pirang-pirang dosa eta nu kadua wa khususul khusus jeung ari puasa anu khususil khusus nomor katilu sorpu qalbi eta mengkolkeunana hate anil lihami tina pirang-pirang
anil himami tina pirang-pirang lamunan atawa paneja, adaniyati anu hina, adaniyati anu hina, wakapuhu jeung nyegahna ieu kolbu amma tina perkara siwalohi anu salianti Gusti Allah, siwalohi amma tina perkara siwalohi anu salianti Allah, bil kulliyati kalawan sakabehna, bil kulliyati kalawan sakabehna. Wa khomisuha jeung ari anu nomor kalimana tina khomsah hijjul baiti eta munggah haji, hijjul baiti eta munggah haji, ai qasduhu tegasna ngamaksudna ieu baitullah lil haji pikeun ibadah haji, awil umroti atawa pikeun umroh, man kajalma istatoa anu kaduga ieu si man ilahi ka baitullah sabilan di jalana, sabilan di jalana. Wahwa jeung ari hijjul bait, wahwa jeung ari hijjul bait minasyara'i eta sawareh tina pirang-pirang syariat al qadimati anu geus ti heula, balma bal min nabiyyin balik tah henteu ari, bal min nabiyyin balik tah henteu aya ari hiji, bal min nabiyyin balik tah henteu ari hiji nabi illa wahajja illa angin wahajja munggah haji, hilapan kalawan nyulayaan, liman kajalma istasna anu ngiwalkeun ieu man hudan ka Nabi Hud, wa solehan jeung ka Nabi Soleh, wa solihan jeung ka Nabi Soleh, warwiya jeung diriwayatkeun anna Adama karena sanyana Nabi Adam hajja eta munggah haji Nabi Adam arba'ina sanatan yuswa 40 tahun minal Hindi di negara Hindi masyian barianan lempang, wa Isa jeung ari Nabi Isa alaihi salam yahtamilu eta ihtimal naon anahu sanyana Nabi Isa haja eta munggah haji Nabi Isa qabla rab'ihi dina samemeh diangkatna Nabi Isa ila samai ka langit, aw anahu atawa sanyana Nabi Isa yahiju eta munggah haji Nabi Isa hina yanzulu dina nalika diturun ke Nabi Isa ilal ardi ka muka bumi, ilar ardi ka alam dunia, wapil khobari jeung eta tetep dina hadis man ari jalma kodo anu ngalakonan ieu si man nusukahu kana ibadah hajina ieu si man, wasalima jeung salamet saha anasu jalma-jalma min yadihi tina leungeunna ieu si man, walisanihi jeung lisanna ieu si man, gupira maka dihampura lahu ka itu si man naon ma perkara takodama, naon ma perkara takodama anu geus ti heula ieu ma min tanbihi tina dosana ieu si man, wa majeng dosa ta'akhara anu pandeuri ieu ma, wa in pako jeung ari nganapkahkeun, wa in paku jeung ari nganapkahkeun adirhama kana sadirham al wahidi anu sahiji
bidzalika dina munggah haji ya adilu eta ngabandingan ieu dirhamun wahid alfa alpin kana sajuta bima dina infak dina perkara eusina infak siwahu anu salian haji keur gawe haji. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu khobar saha at-Tirmidzi Imam Turmudi. Wawaroda jeung geus datang fil khobari dina hadis annal baital harami naon annal baital harami sanyana baital haram yahiju eta munggah haji ka baitul haram kulla amin dina tiap-tiap tahun kulla amin dina tiap-tiap tahun atawa poe sab'una alpan naon sab'una alpan 70.000 minal basyari ti pirang-pirang jalma baida nakosu maka di mana-mana kurang andalikat tina itu sab'un atammahu maka nyampurnakeun hum ka itu nas saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla minal malaikati ti pirang-pirang malaikat wa idza jadu jeung di mana-mana leuwih ieu nas andalika tina itu sab'un yaf'alu maka medamel saha Allah Gusti Allah makana perkara yuridu anu ngarasakeun Gusti Allah kana itu emak wa annal baital ma'muri jeung karana sanya baitul ma'mur bisamai eta tetep di langit robiati anu kaopat tahiju eta munggah haji ilai ka baitul ma'mur saha al malaikatu malaikat kama seperti perkara tahiju munggah haji saha al basaru pirang-pirang jalma ila baitil harami ka baitul haram ila baitil harami ka baitul haram. Nuktatun ari ieu hiji nuktah artina teh rahasia hukia dihikayatkan an Muhammad ibni Munkadir ti Muhammad putra Munkadir anahu sanyana Muhammad haja eta gawe haji Muhammad salasan salasa wasalasina 30 kali naonana hijatan hajina palamakana samang-samang sabukti naon akhiru hijatin akhir munggah hajina haja anu munggah haji ya Muhammad kana hijah qala ngadawuh Muhammad wa huwa bari ari Muhammad bi arofatin eta di Arafah
Allahumma ya Allah innaka sanyana Gusti ta'lamu eta uning Gusti ini sanyana abdi waqaftu wukuf abdi pi mauqifi dina tempat wukuf abdi hada anu ieu salasan wasalasina waqfatan salasanan wasalasina 33 kali naonana waqfatan wukufna naonana waqfatan wukufna pawahidatun maka ari anu sahiji an pardi eta tina pardu abdi wasaniatu jeung ari anu kaduana an abi eta pikeun bapa abdi wasalis satu jeung ari anu katiluna an umi eta pikeun indung abdi wa ushidu sareng nyaksian abdi ka Gusti ya Robbi hei pangeran abdi ini sanyana abdi qad wahabtu nyata geus qad wahabtu nyata geus maparinan yakin asalasina kana 30 wukuf liman kajalma waqafa anu wukuf ieu si man mauqifi dina tempat wukufna ieu si man hada anu ieu walam tataqobbal jeung walam tataqobbal sareng anu henteu nampi Gusti minhu ti ieu man palamadapa'a samang-samang sabudal ieu Muhammad ayrohala tegasna budal ieu Muhammad min Arafata ti Arafah nudia digero ieu Muhammad atawa diundang ieu Muhammad ya ibna Munkadir hei anak lalaki Munkadir atatakarrumu naha berehan anjeunna alaman ka zat atawa ka Allah man alaman ka Allah kadat kholaqo anu ngadamel ieu man al karoma kana kamulyaan wal juda jeung tegasna berehan wa izzati jeung demi kemuliaan kami wa jalali jeung keagungan kami qad ghafartu nyata geus ngahampura kami liman kajalma yakipu anu wukuf ieu si man pi Arafata di Arafah bi alfi amin kalawan 1000 taun bi alfi amin kalawan 1000 taun taudihun ari ieu hiji taudih hartina penjelasan qauluhu ari dawuhan musannif haja lapad haji bifathil ha'i kalawan dipatahkeun fa'ana wa kasriha jeung dikasrohkeun ha'na masdarun eta masdar mudhofun anu diidopatkeun li maf'ulihi kana maf'ulna ieu masdar waman jeung ari lapad man fa'iluhu eta fa'ilna ieu haj wa huwa jeung ari lapad man ismun eta ismu mausulin eta isi mausul mabniun anu dimabnikeun ala sukuni kana sukun bi mahali raf'i dina tempat rofa wa takdiru jeung ari takdirna atawa kira-kirana wa ayyahijja
eta wa ayyahijjal baita wa ayyahija eta yen munggah haji al baita ka baitullah al mustati'u saha al mustati'u jalma anu kaduga wa mislu dzalika jeung eta tetep saperti qauluhu ma ari perkara fil hadisi anu tetep dina hadis alladzi anu rawa ngariwayatkeun hukana itu ladi saha syekhona guru urang sadayana buktina Imam Bajuri jeung Imam Muslim wa huwa jeung ari ieu ladi qauluhu eta dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin ila anqol bunya diadegeun naon al islamu islam ala khamsin netepan kana 5 ila anqol nepika rengse ieu dawuhan Kanjeng Nabi wa hijjul baiti jeung ari lapad hijjul bait kama saperti perkara qala ngadawuh kana ieu ma sahal Usmuniyu Imam Usmuni bi kitabihi dina kitabna Imam Usmuni al mulaqabi anu dingaranan bimin haji saliki ku kitab min hajus salik wa amma hijjul bait jeung anapun ari lapad hijjul bait bi qaulihi ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila fala yata'ai kana walillahi 'alan nasi hijjul baiti walillahi jeung eta tetep ka Allah 'alan nasi madorot pikeun jalma ala nasi madorot ka jalma-jalma hijjul baiti ari munggah haji ka baitullah man ka jalma istata'a anu kawasa ieu si man ilaihi ka baitullah naonana sabilan di jalana palayata ayanu maka eta henteu jadi tangtu pihi dina ieu qauluhu ta'ala pihi dina qaulu ta'ala naon man lapad man lipailiyati pikeun jadi fa'il bal yahtamilu balik ta ihtimal naon kaunuhu buktina ieu lapad man badalan eta jadi badal minan nas tina lapad annas badala ba'din kalawan badal ba'din artina sawareh tina sawareh badala ba'din eta badal ba'di minkul tina sakabeh jadi badal ba'di minkul hudipa dibuang naon rotbuhu robitna itu man lipah mihi karena kapahamna ieu robit aiman istato'a tegasna jalma anu kawasa ieu man aiman tegasna jalma istato'a anu kaduga ieu si man minhum ti itu nas wa ayakuna jeung yen bukti ieu lapad man mubtadaan eta jadi mubtada khobaruhu ari khobarna ieu mubtada mahdhufun eta anu dibuang apa alaihi tegasna maka eta tetep ka ieu man ayyahija ari yen munggah haji ieu si man aisar tiatan tegasna awasartiatan atawa lapad man teh jadi sartiyah awasartiatan atawa sartiyah lapad man teh jadi sartiyah jawabuha ari jawabna ieu sartiyah mahdhufun eta anu dibuang ayepal yahiju tegasna kudu migawe haji ieu man kama saberti perkara kala ngadawuh kana itu ma saha Muhammadu Sobani
Muhammad soban bihasiyatihi dina hasiyahna ieu Muhammad soban. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif ilaihi lapad ilaihi aidun eta balik ilal baiti kana lapad bait muta'alliqun anu dicumantelkeun bis tatoa kana lapad istatoa. Wasabilan jeung ari lapad sabilan imma maf'ulun eta boh jadi maf'ul, imma maf'ulun bih eta boh jadi maf'ul bih listatoa kana lapad istatoa. Aw tamyijun atawa jadi tamyij ala kana perkara alaman atapan kana perkara istahsanahu anu milang-milang alus hu kana ieu ma saha sehuna guru urang sadayana Umarul Baqoi nyatana Syekh Umar Baqoi wa Umarul Jabroti jeung sarta Syekh Umar Jabroti aimin jihati sabili tegasna ti jihad jalan. Min jihati sabili tegasna ti jihad jalan. Paslun fi bayani jami ima wajaba bihi iman. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah orang parantos rengse dina pasal rukun Islamna ingsun cakapkan sakitu bae dina kesempatan anu ayeuna. Mudah-mudahan sing aya mangpaatna khususna kanggo anu ngabacana. Oge panghapunten ka sadayana tinangtos seueur pisan kalalepatanana anu darasna tina agama anu lepatna tina kakaliluruan diri abdi urang tutup ku doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana permios.